Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Paslon yai pasal maksudna mertelakeun akekah. Akikotu jeung ari akekah teh sunnatun muakkadatun. Nyata hiji parentahan sunat muakkad. Karena sunat anu penting pisan. Waya dulu jeung asu waktuna akekah bintisolil waladi usabab mulai papisahna orok tina parawangan ilungna walau dulu yang ari mulwi utama zabuha yang kata mencitna eta keka yauma sabihi dina poenan katujuhna wala yujzi'u yang teu matak nyukupkeun tegasna teu matak teu sah liha dina eta akekah ilama kecuali sato yunziku anu matak nyukupkeun eta sato ridhoh yati dina masalah kurban wa qaluha yang ari saeutikna eta akekah satun nyaeta hiji doma an kulli mauludin dina setiap-tiap hiji orok nu dijulukeun wal abdul yang ari meluwi utama zabuhu syataini nyaeta mencit dua doma anin zakari di orok lalaki wasati yang mencit hiji doma anil unsa sesi orok awewe wayat bahu yang kudu masak si jalma karena eta daging akekah bihulwin kalawan samara anu amis wala yukasiru jeung ulah nyacab anu mencit domba akekah azmaha karena tulangna eta akekah dan dikontril imkani kalawan saukuran kemungkinan wabasuha jeung ari ngirimkeunana daging akekah lil fuqara ini untuk fakir miskin di amakinihim dina pirang-pirang tempatna eta fakir miskin ahabbu eta leuwih dipikareseuh seuseuhna leuwih utama min nidaihim tibatan dipanggilna eta fakir miskin ilaiha karena daging akekah wal muhotobu yang hari nu diparentah bila kalawan mencit akekah man nah eta jelema
talzamuhu anu wajib kamanehanana naon nafaqatul mauludi ngabiayaan orok anu dijukeun teh in aesaro lamun manehna boga biha karena eta akekah qabla mudiyyi sitina yauman samemeh lewat 60 poe dina wiladati dina waktu ngajuru wayastamiru jeung tetep naon tolabuha diparentahna eta akekah minhu siapa jama ina izin dina kayaan kitu ila bulugil mauludi nepi ka balikna eta oro railam yusir mangga lamun teu boga kolotna biha eta akekah illa ba'da mudiyyi sittina kecuali sabada lewat 60 poe lamtuklah maka teu diparentah eta akekah minhu ti eta kolotna balau fa'ala malahanan lamun teh mah migawe kolotna kana eta akekah dina izin dina kaayaan kitu waqo'at maka jadi eta domba teh satalamin jadi daging domba biasa la akikotan lain jadi domba akekah wahai sutulibat jeung dina sakira-kira diparentahkeun eta akekah minhu ti panenana layaf alu maka teu ngagawean ulah ngagawean si jalma hakana eta akekah illa min mali nafsihi kajaba tina harta dirina sorangan walau kana sanajan aya saha al mauludu orokna gonian eta bunhar waman balago jeung sisa jalma anu balik eta si jalma walam yu'aqqab bari can pernah diakekahan an nafsihi sunnah anhu di manehanana sunnah maka disunatkeun lahu ke manehanana naon ayya aqqab kuduna akekahan manehanana an nafsihi dina awakna sorana wallahu a'lam bissawab. Sakumaha nu diterangkeun ieu pasal 2 merangkap nyaeta anjuran kurban jeung anjuran akekah. Ai kurban jeung akekah teh adalah berupa pengorbanan anu mangrupakeun iman gitu. Iman anu tertentu lah cara pengorbanan tani nyawa nya disisikeun zakat pares gitu. Terus urang usaha usahana dagang
maka dianjurkan, diwajibkan, nyisihkan sebahagian daripada hartana dikorbankan karena zakat dagang 2,5%, kurang boga emas atau perak atau duit diperintahkan ya pengorbananana korban ya 2,5% setahun sekali ya. Nah ulang dalam jelma teh Allah di paparinan iman ya meskipun ulang ayeuna teh boga ya terukur iman kan aya Gusti Allah Ta'ala geus nyayangi ke iman anu mana iman sebagai adalah kemanfaatan usaha kekeluaran kekerjaan maka Gusti Allah Ta'ala kurang dianjurkan ngorbankan sebahagian dari iman tanda syukur ke Gusti Allah kan ngadamel iman teh gitu. Lu iman ieu adalah sengaja disediakan ke Gusti Allah Ta'ala ke saha ke urang ke jelema Allah ngadamel segala rupa makhluk nanti kabeh kamanfaatana ke saha ke urang ke jelema khalaqalatu ma fil ardi jami'an pokok dianjurkan nya disebut nanti kurban jeung naon akikah ya ari doma nama ari iman nama sarua sakene iman anu dipake kurban sarua jeung iman anu dipake naon akikah dina harti onta dina harti sapi dina harti doma dina harti menang dipakai kurban yang dipakai akikah. Oke sarua yang iman teh kudu manjing umur. Teu kadang mau ukur, kudu manjing umur. Tah, lamun jelema mah geus dewasa. Lamun jelema ngatur umur jelema aya 3 rupa, jelema mah ngatur dewasa teh. Hiji jelema mah ngatur dewasa teh lamun segelarasi awewe jeung umur 15 tahun dewasa. 2 umur jelema anu disebutkeun dewasa geus kakeunaan parentahnya lamun lalaki di jelmani geus umur 8 tahun lalaki awewe. Nah katilu lamun awewe mah aya tamana nyata lamun geus kotoran kajencan 15 tahun ya asal leuwih dina 8 tahun awewe geus kotoran teh teh ngaranna naon dewasa paling tidinya dihitung kewajiban tidinya dihitung dan disebutkeun larangan paharaman dorakan tidinya dihitung urang teh dina eta ya dina umur imma 15 tahun wa imma dina mimitik bijil mani wa imma dina mimitik bijil kotoran teh mah ngatur dewasa bijil mani. Nah lamun bisa ke hewan dan disebutkan dewasa ya rupa-rupa ya lamun dina domba aya dewasa teh ku umur nani umur kedua aya kumunglak. Jadi lamun sepi jelema mah beunang kumunglak teh seperti kubijil tani atau kotoran. Nah lamun ku umur domba kudu geus manjing 1 tahun umurnya. Can 1 tahun can sah dipake naon? Dipake kurban dipake akikah. Sing ingat lamun kumunglak ya tinggal we munglakna di mana munglak hiji. Nah, munglak teh nyaeta munglak hiji untuk anu handap. Ya, ribunya anu atuh. Teh munglak itu munglak hiji untuk handap nyaeta minimal 6 bulan leuwih. Jadi artinya imma munglak
untuk hiji wa imma umur jeung 1 tahun mereka pilih. Tapi kate ulang aja tidak rakal ujung kurban ujung eka dulu ayeuna tukang domba ujungna di rumah ditrek-trekan suara kamu ya lamun mah kudu 2 mau lakna jadi itu sebarangan ya jadi kudu nyaho atuh kudu nyaho da ari umur mah hese me rumah mah naon sababna umur KTP susah kalahir jadi mohon kanyahoan naon sabangan umur aku amal tukang dagang ieu cenah ieu tah ieu masjid ieu 1 tahun gitu can mulak apa pasti dipercaya naon sababna ya mana KTP-na ana surat kenal ikut takal sabaraha jadi cirina ngaku SMA pun naon munglah mundoma munglak naiki munglak nah 2 sapinya itu sarua jeung me ya mun umur sapi mah 2 tahun mun umur lamun seug ayeuna munglak 2 sarua jeung me ge umurna kudu 2 tahun munglakna kudu 2 lamun onta kudu umurna 5 tahun lamun umur lamun punglak kuduna geus 5 sekarang kita naon nah jadi tumanan samarana kurban ke kakek mah seleksi kudu nyaho nah kedua ya nyampe ke kurban ke eka ya domba atau sapi ulah aya cacat. Apakah cacat teh aja dina tanggungna andai kata tanggungna ya potong ya andai kata aya cacat penyakit kuris andai kata aya cacat andai kata cacat dina sukuna ya ulah aya angka otak nu sok didahar anu kuntung beunang ceulina eueuh sapotong ceuli teh kata kasupkeun kasupkeun angka otak anu kumaha nu didahar eta teu sah dipakai beka teu sah dipakai kurban teu sah ya buntut teh hiji angka otak anu osok dinaon didahar kade ulah dipakai kurban, dipakai akikah, domba, nu potong buntut, nah nu buntut, nah buntut jadi sinya, pilu, ya, sarto anu dipakai kurban, dipakai akikah, temenang bekam beli gering lebih bekam, sebenarnya kayak penyakitan, ya, ada gering sebentar sedetik mengganggu pada jenisnya wajar katanya. Benar naon. Kan ulah ketika gering anu mata urus bisa naon bagi sesah dijieun naon dijieun akikah dijieun kurban. Adapun urusan jalur urusan bikang tidak ada masalah. Berjalur dipakai kurban eka tempe bingkang ya kumalamun amurun eta berbeda pendapat para ulama ya bingkang menurut sebagian ulama berenah pokoknya mah menurut sebagian para ulama ya berenah oke tenanaon baik pakai kurban pakai eka asal berenah nanti anu kira-kira ulah mata mengurangan tuing karena naon karena daging ulah ngajadikeun kana boga pakai malah sebenarnya mah ya nureun mah ya bisa tambah daging naonan apa hanalam teh orok jadi hanalam orok mah berarti tambah daging ku dipencit ke indungna tuluy di jerona aya naon aya hanalam teh aya anakan ieu
turun begitu ayeuna dircah si hanalam itu hirup andai kata tinggal naon becit deui we. Andai kata paeh ya karena paeh dibencit sahana teh hidungna teh eta mah tinggal mais we baris we. Halal ya hanalam artinya tuh. Nah gitu. Jadi antara nyangkut keabsahan urusan umur, urusan mutlak, urusan salamet tina cacat tina banyak kurban jeung ekang itu sarua bedanya. Cuma ada perbedaan hiji tina waktu. Ari kurban mah waktuna terbatas. Nyaeta tina mulai tanggal 10 Rayagung. Nah, 10 Rayagung dititip kontek bijil panon mulai nanti dinyata mulai mencit kurban teh. Nepi ka mana beakna nepi ka akhir tanggal 13 Rayagung poe tasreh. 11, 12, 13 asar masih kene sah kurban gitu kan hari kurban mah gitu nah waktunya jadi kurban bulan mulu kecuali lamun kodo sakumaha kamari geus didongengkeun korban atau kurban kodo kumaha kodo teh kieu kuring adaran atau kuring teh keluar kecap domba ieu teh keur kurban geus keluar kecap ya nanti kapuncit dina tanggal 10, 11 sampai 13 bulan Rayagung gitu. Nanti ke bulan Muharram wayah gawe bulan Muharram teh kudu dikumaha dipencing domba naon domba kurban nah bukan bulan Muharram salah mohon dina waktu asar we kabulitan gitu kodok ngaranna jadi kurban kene sarua modoan ya. Nah ari akekah mah waktuna nyaeta di mana-mana geus seseorang boga budak borosot keluar sampurna maka tina waktu eta dianjurkeun nyaeta naon akekah. Cuman ai kurban mah ya kewajibanana anu diparentahkeun teh pribadina ulah ya dina naon dina kurban teh ari akekah mah anu diparentahkeun teh lain pribadina orok nya orok diparentah kurban diparentah akekah nu diparentah sahana kolotna urang dianjurkeun ya nyata mangakekahankeun saha mangakekahankeun budak. Sateuna perbedaanna ari kurban mah suatu parentahan muncul imam-imam teh sataun sakali. Jadi sepeda kieu ngadapi mah kurban atos. Akekah ge atos ingat kurban mah adalah kewajiban unggal tahun setahun sekali meskipun tahun kemarin terus tertunduk urang hirup satunduk urang aya kemauan dan kemampuan ujung kemauan aya kemauan aya kemampuan membuka domba membuka dan tidak ada kemauan gitu. Satu ayat kemauan dan kemampuan unggal dua naon Rayagung mencipta kurban sabana geus diterangkeun ibadah anu paling utama anu paling dicita-cita ku Gusti Allah tina tanggal 10 Rayagung nanti tanggal 13 seperti ibadah menjalan korban kebencian korban eta paling utama ya. Nah
Geus ari akekah mah adalah saumur hirup sekali. Kurban mah ayeuna 2 tahun. Eka mah saumur hirup cukup sekali. Ya. Terus, oke ayo perbedaanna. Ari kurban mah dek lalaki rek awewe. Kurban mah tetap anjuran pokok hiji. Ada pun lebih dari hiji silakan. Dek 5 dek 10 silakan. Ya. Ari akekah mah ya anjuran pokok lamun ke awewe orangna hiji memang benar. Man lamun ke laki maka dianjurkeun hiji 2 ke laki. Jadi lamun teh mah ayeuna urang boga anak lalaki kungsi di akekahan hiji dan urang masih kene boga naon boga utang sabari jadi hiji deui atau urang kungsi kukolot urang teh bareto di akekahan tapi kakarek naon hiji ya kukolot teh secara umumna biasa. Ayeuna urang geus dewasa, urang geus gedrog, boga domana, boga duitna ayeuna nekahan maneh. Ulah sok ngadagohan di akahan kurbanan batu. Leureut lamun teu hideung ge. Leureut lamun teu hideung. Tah, ya kumaha lamun teu hideung karena kada urang keuningan bujung-bujung kurbanan batu. Keur ngakekahan batu. Kurang ekah sorangan dia kumaha lebar kurban sorangan dia kumaha lebar kopalapun nah ngakekahan batur ngakekahan batur maka pengadagoan di akekahan ku batur ya soksana jansa di akekahan ku batur soksana jansa di kurban ku batur ngan ngarana teu aya teh jasa saha jasa batur. Sedangkan anu rek jadi ganjaran maka oge adalah laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat adalah jasa ladang gawe saha ladang gawe urang ya pengorbanan urang. Geus sakitu sateureuna perbedaan antara kurban jeung akekah ari kurban mah ya di mana dipencit teh ya nyaeta diwajibkeun aya sebahagian daging nu atah nu dipikeun ka saha ka fakir miskin sebahagian anu atah artina teu meunang diasakan kabeh sok saja beunang ya diasakan bisa bareng tetep kudu aya naon kudu aya nu atah ya lamun kurban ya. Lamun akekah mah sebaliknya. Akekah mah dek atah pek rek asap pek malah nuluh halus daging akekah mah adalah asakan. Perbedaannya. Kurban mah kudu aya naon? Atahan. Akekah mah asakan. Dan perbedaan oke kurban ya nu atahan teh ya nu paling alus daging kurban seseorang nu paling alus ya cara nanti si daging kurban teh adalah dibagi 3 gulung bagi daging kurban ya lain daging naon akekah 3 gulung sok gulung kahiji, gulung kadua, gulung katilu. Ya, gulung anu kahiji dikeun ka fakir miskin. Kata, gulung, ya. Gulung anu kadua dikeun kanu balaeunghar oge. Ka fakir miskin marana sedekah. Ari kanu balaeunghar mah karena hadiah teu ari fakir miskin mah kurang dibere teh dasarna kebutuhan ya ari keur kanu beunghar mah lain kebutuhan
dasarna penghormatan. Hormat sarua nu hareup bagian naon akekah meunang kitu. Jadi sama kita lain akikah hambura adalah naon kurban ieu. Saperti lu eukeun fakir miskin. Saperti lu eukeun da numpul hal ya. Saperti lu deui eukeun urang jeung keluarga. Anu naon teh anu kurban teh. So recak-recak keluarga tadinya mulus nggak boleh seperti itu kita keluarga kerurang pribadi nu kurbana nu leuwih alus ieu nyaeta ngalaan we sakeut mah atina sok dek dibeuleum atawa rek digoreng eta sunnah. Artinya sunnah teh jadi ibadah. Ngalap barokah, panggolengkeun, panggorengkeun ya. Kurban saha? Kurban kami. Nu paling alus nyaeta naonana? Tah, nyaeta artina cukup 2-3 buah maksudna ngalap naon? Ngalap barokah. Ya, nu sejenna mah kasara ka keluarga teh. Geuningan sok aya bahasa bahwa turunang cenah jalma anu kurban ngadahar daging naon daging kurbana ingat kieu nu maksud turunang ngadahar ka daging kurban teu meunang ngadahar daging akikah teh kieu. Kurban jeung akikah teh 2 bagian. Hiji kurban anu sunat polos, kadua kurban anu wajib karena diwajibkeun ku sorangan. Tah, sekali deui, hiji kurban teh adalah kurban anu naon? Sunat. Polos sabanget teu diterangkeun tah. Sakumaha diterangkeun adalah kurban sunat. Polos begitulah, alusna begitulah. Jadi ku sorangan bagi 3. Malah meskipun kurang sorangan dipasak di dahar pokoknya masalah aya we 2-3 keut ngabikeun naon-naonan teh atahna jadi nu jadi kurban teh bisa kumaha tah sah saja. Itu adalah kurban anu sifatna nyaeta kurban sunat polos. Aya deui kurban teh memang tadi memang kurban sunat tapi kulantaran manehna kungsi ngaluarkeun kecap ngawajibkeun maneh barang sunat jadi naon. Nah cara kieu we salat sunat hukumna salat sunat teh wajib sunat. Mun teu salat sunat dorakan teu ngan keur kuring mah ieu jadi kewajiban. Ya satungtung kuring ayeuna aya umur salat sunat teh kuring mah kumaha? Wajib tak, nu salat sunat jadi naon? Jadi kepada kekamanehana nu itu karena wajib anyar-anyaran. Ya, wajib anyar-anyaran sarua. Kemanehana nama jadi hukumah, jadi wajib kan wajib nu itu wajibna pribadi. Kadang-kadang jadi salat sunat wajib kesareana. Henteu, nya kitu deui kurban. Ya. Kuring mah geus jadi kewajiban di mana bulan raya kuring erek naon. Tah eta kitu ngaranna naon wajib gimana sudah. Tah, atawa manehna tah ieu boga duit boga rezeki lamun meunang boga rezeki dewek dina bulan raya erek naon. Tah eta berarti ke manehna lamun teu kurban kumaha hukumna? Soalna kasabab geus naon atuh. Geus nadar. Kalimat nadar nu disebut nadar aya langsung bahasa nadar. Geus diterangkeun kan heula bab nadar langsung kuring panadaran aya kitu. Aya deui kalimat nadar teh henteu nyebutkeun nadar. Dan kuring ngawajibkeun maneh atawa kuring itu ngajadikeun jeung nangtukkeun maneh. Ieu teh kadek nih HP-nya domat ieu entong diganggu naon sababna rek dipake kurban ku kami. Berarti si kami ieu teh geus naon kan? Nangtukkeun kana naon teh?
karena rumah eta bahwa rumah eta rek dijieun naon rek dijieun kurban paham tak nu kitu ngaranna eta teh kurban nadar kurban eta kurban wajib di mana kurban wajib begitu kececet dipencit lepas tina hak manehanana jadi hakina lain manehanana misalnya batur kurang teh lepas tina hak manehanana tina hak urang teh ieu otomatis mun urang ngadahar deui berarti ngadahar barang salah nah kitu mah jadi we cuk para sakolotna disebut teh kaletak naon kaletak kitu hukumna itulah dosa eta jadi kurban anu kurang tadi geus dikumaha geus dinadakeun itu adalah keluar tina hak urang tuluy urang dikumaha deui tuluy didahar deui ka gaji-gajina wungkul sarua salah bener kita lepas ya cuman di mana ayeuna geus lepas dibikeun kurang ka batur teh jadi we hak milik batur ayeuna mah hak milik nu dibere bener teh ari kudu dibere teh dikeun deui we kasih A kasih B kasih C kira-kira teu beunang lamun dikeun deui kudu geus dibere boleh-boleh saja ada pamere keuring dikeun deui ari teh ningang marena teh kamu mere deui diheula ya boleh-boleh saja dari mulai lagi kurang kuring ieu mah adalah naon pamere paham teh gitu jadi agama mah sebenarnya mah sulit nah sageuna pun akekah ge kitu sarua akekah oge dina masalah naon dina masalah aya akekah anu memang sunat polos jeung akekah anu memang akekah dinadarkeun akekah nu dinadarkeun nu ditantukeun nu dipastikeun itu adalah hukumna jadi akekah di mana akekah wajib wayahna eta hak milikna lepas di hak milik lain urang gitu dan sing bisa-bisakeun maka sok aya bahasa no jangan make ujung tumenang dahar sunat oge geus diterangkeun kurban teh sunatna dagingna dibagi sabaraha bagian 3 bagian hiji sabagian keur anu sabagian deui keur anu nah ini sabagian deui keur kawan kamalah kana oge dianjurkeun naon teh mah teu nyaritakeun kurban anu sunat polos sabab bahasana tadi adalah sunat dina hati lamun teu kagawean urang nyaman doraka ya geus aya deui perbedaan anu nomor kasabaraha hiji antara kurban jeung antara akekah ari kurban mah dagingna kudu daging naon atana ari akekah mah kudu dagingna daging asa aya leuwihna dina akekah mah jeung dina kurban leuwihna di samping ieu dagingna diasakan heula tamah ka ibu-ibu khususna ibu-ibu di mana masak daging akekah samarana rada amisan sida berat kana naon kana amis kumaha hukumna sunnah tapi sitinya ibadah teh lain salat kumpul ibadah teh lain naon lain salat kumpul eta nyamaraan daging heuh sunat ai sunat teh lamun dilakonana digajar teh jadi salat lah nambahan gula tidak ada habis tidak ukuran biasa terus ibu-ibu tah terus lamun serta bapak anu ngarcahna dagingna teh daging korban naon nah bapak-bapak mah niape mun daging kurban mun tulang kurban yang alusna entong dicacah di kumaha eta we disempalan lebah buka bukuna sempalan gitu
itu memang sunatna. Oh nyata ieu mengarah walatra. Atuh disempala mah amur beuneuh. Kan ukur sama 10 atau 15 jelema rumah hiji teh aya nu diotang aya kana 100 gitu. Dia berbicara utama, berbicara afdol. Horeng ieu mencipta mah oge geuningan ari make aturan mah eta teh ibadah. Nyacak daging domba, nyacak tulang domba ke ari make aturan mah naon? Ibadah. Naon hikmatna pangayeuna nyamaraan bumbu daging domba akekah kudu make budak kana amis. Maksudna nurut buat. Nurut buat teh di bahasa Arab tafakkur. Naon maksudna nurut buat teh ieu budak teh mudah-mudahan kuloba ieu budak teh budina sing amis budi. Coba udah kayaknya mitos. Naon hubunganana antara ayeuna nagulaan daging domba anu teu didahar ku ono. Jadi naon hubunganana? Beujeuh ayeuna budak jadi amis naon? Mun kitu onaman, ieu gula teh sok ayeuna digesak-gesak kana bibir ono. Aja gitu kan. Nah lebahdinya antara agama jeung akal gitu. Ya urang mah ya sakumaha nu geus minum diterangkeun ka sararea wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslimu wal qabulu. Sakur syariat, sakur aturan nu dijana ku Kangjeng Nabi, Kangjeng Rasul. Ya, nistina pasrah tarima montong nyusul. Dilaksanakeun deui. Eta teh matak naon? Matak abis budi cenah kitu. Percaya sia kana dicukur, percaya masih lagi. Nauzubillah min. Jadi kade barusan ayeuna serutak sentik naon? Mitos. Ya, padahal ini adalah syarat aturan. Kek panjang lebar nama kek diterangkeun. Naon sababna hubungan antara ngagulaan ngaamisan daging domba tuluy nepi ka mata jadi ngaamis purikeun budak kan gitu. Di mana kalau panjang teh panjang balakon gulaana satu-satu gulaana. Ya. Jadi sok cenah masakna ibu-ibu kudu kumaha rada diamisan. Ya, hikmatna karena naon budak amis budi. Eta mangna ieu tulangna ulah dicacak, kudu disempalan tapaul deui wae. Nurut buat supaya ieu budak teh ke di mana maju ka dewasa, tulangna teh ulah rapuh. Sautak saeutik labuh gerapek soleh pak potong. Sautak saeutik ayeuna soleh pak labuh tuluy bisa. Sautak saeutik gerak-gerak geromak gitu. Gitu maka disempalan. Disempalan ieu si daging domba teh si tulangna teh jadi henteu naon? Henteu pararecah, henteu peupeus, henteu potong, tangarah kitu. Mitos deui wae. Barudak ieu. Jadi hubungan antara tulang domba jeung apa? Disempalan mata muatkeun tulang saha? Tulang budak gitu ya. Andai kata ya terus naon eta hikmatna hubungan ke banyak lebar. Jadi gula mata jadi habis ke budak, tuluy disempalan mata kuatkan tulang budak teh. Ya, ari teh da ari disempalan mah teh hayang fardu kasambut sunat kalampah atuh ari mencit domba hiji euy. Tuluy ayeuna nu diorang dulur-dulur baraya tetangga saya 100 euy disempalan mah manahi. Teuing jeung teuing dawuh para ulama meunang pek cacakan. Ngan dina waktu nyacakna kudu make niat. Kumaha niatna kieu Gusti izin abdi sejak nurut buat tapaul ieu bade dicacakan ieu tulang domba ieu karena cukup. Teu saha
keonangan ieu oge muga-muga ieu budak di mana dewasana teh sing boga kahayang jeung cita-cita jadi jelema anu tukang ngikis habis kana sagala rupa kamaksiatan jeung kamungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pasok itu ilmunya jaga itu lah. Nah, sabana. Saya mau kayak itu di sini. Saya ibadah ke itu. Ibadah ke itu. Itu mereka contoh dianjurkan itu perbedaan antara kurban jeung naon jeung akikah jeung sebelah ya nuntut bulanan kita nuntutnya bulanan ya wallahu a'lam bishawab ya kilang barak nepi ka dinya euy kilang barak bo kurban bo akikah kurban mandiri akikah anu mandiri ieu mah kurban jeung akikah anu dikumaha oge anu direreokan ngan umur sabaraha saminggu teh saminggu sabaraha